Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Masih patepang deui sareng Bapak Yanur Yusuf dina pelajaran basa Sunda khususna kanggo kelas 12 SMA Full Day Al Muhajirin. Nah, satajan di kawitan mangga kanggo hidup sadayana khususna kanggo kelas 12 margi teu aya buku paketnya seperti biasa materi anu di ayeuna dijelaskeun mangga dicatetnya terus dipotokeun sebagai syarat pengabsenan ya, selain hidup nulis oge absen di kolom komentar channel YouTube Bapak aku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, urang dilanjutkeun wae nya materi dina ayeuna masih ngeunaan atau masih aya kaitanna jeung materi folklore. Mangga. Oke, baik. Urang kawitan ya. Dina materi folklore ieu Bapak bakal ngabahas ngeunaan sistem kepercayaan rakyat atau SKR nya. Nah, naon sih ari SKR teh? Nah, ceuk Alan Dundes ya. Manehna teh mangrupakeun salah sahiji ahli folklore nya. Anu mana anjeunna ngadefinisikeun pengertian SKR teh nyaeta hiji ungkara tradisional dina hiji atawa leuwih syarat jeung hiji atawa leuwih akibat sawatara tina syarat-syaratna misipat tanda sedengkeun nu sejena deui mangrupa sabab. Nah nya jadi dina ceuk Alan Dundes teh dina ieu berarti bakal dina sistem kepercayaan rakyat ieu nya bakal ngabahas hal-hal anu memang aya syarat jeung akibatna nya, baca tanda-tanda jeung sabab-sabab dina tanda-tanda anu tadi disampaikan. Nah ya. Nah, kumaha bakal dijelaskeun leuwih terperinci naon sih SKR teh. Nah nya SKR ngagaduhan fungsi. Nah, fungsina teh nyaeta anu paling utama tina sistem kepercayaan rakyat teh nyaeta pikeun mekarkeun emosi jeung ngaronjatkeun ajen keagamaan atawa kepercayaan. Perkara adat talari ya, paranti karuhun, alat pangajaran masyarakat, tata krama alam jeung pikeun kadali masyarakat. Nah, jadi intina dina fungsi tadi teh nya atau fungsi SKR teh nyaeta pikeun masyarakat teh kahiji apal karena adat-adat keagamaan atawa adat-adat kepercayaan. Pikeun naon? Intina pikeun ngalestarikeun nya hiji budaya anu aya dina hiji daerah. Nah eta fungsi SKR. Nah, SKR nya tiasa dibagi-bagi jadi 4 jenis. Nah ya, ieu menurut Wayland Dehan atau Wayland Dehan gitu ya maca namanya. Ceuk si Wayland teh folklore atau SKR teh bisa dibagi jadi 4 golongan. Kahijinya eta SKR disabudeureun lingkungan hirup manusia. Anu kadua SKR ngeunaan hal goib. Anu katilu SKR ngeunaan alam. Anu kaopat SKR ngeunaan sejena di luar anu tilu. Nah jadi di luar anu kaopat mah SKR anu di luar nomor tilu tadi gitu ya, di nomor hiji 2 tilu tadi. Oke, kumaha bakal dibahas hiji-hiji nya. Anu kahiji nyaeta SKR disabudeureun lingkungan hirup manusia. Nah, contohna naon sih SKR anu aya disabudeureun lingkungan hirup manusia nya? Contohna misalna kakandungan nya, babaran, adat ngurus nu maot nya, awak kalakuan kuring hade, terus aya kahadaharan nya, inuman, cinta, bobogohan, kawin, init-initan jeung sajabana. Nah, naon hubunganna jeung SKR contoh-contoh tadi. Nah, contohna misalna lamun misalna ieu maot. Nah, nya pasti aya hal atawa tradisi bahwa eta agama atau kepercayaan nya anu dilakukeun nya dina ngurus anu maot eta nya. Contoh misalnya lamun dina agama mah meureun
nya dina ngurus anu maot teh pasti nya anu dimandian heula nya disolatkeun heula kakarek dikuburkeun nya. Nah eta teh merupakeun SKR ya. Terus aya indit-inditan. Nah indit-inditan lamun urang dina kepercayaan nya dina kepercayaan masyarakat Sunda gitu nya. Ternyata indit-inditan teh teu bisa sagawayah atawa teu bisa sembarangan ya. Kadang nya lamun anu apal mah aya waktu-waktu anu memang dilarang ajang indit-inditan ya. Contohna nyaeta di kampung adat Pulo nu aya di Garut atau di Tasik Bapak hilap deui nya. Nah di lembur kampung adat Pulo aya hiji waktu anu mana masyarakat didinya atau warga kampung adat didinya teu meunang kaluar margi eta poe teh henteu alus ajang indit-inditan. Nah eta merupakeun contoh SKR di sabudereun lingkungan hirup manusia. Anu kadua nyaeta SKR ngeunaan hal goib. Nah ya, naon contohna SKR anu aya ngeunaan kana hal gaib? Contohna misalnya teh kasaktian, ilmu-ilmu goib, nya jurig, ririwa, siluman, lelembut, nya karuhun, alam goib, nya alam bunian, nya pokona mah hal-hal anu aya kaitana jeung goib. Nah naon Pak tadi aya kaitanna jeung SKR naon hal goib aya dina agama misalna nya Allah teh maha goib nya berarti orang kudu percaya jeung yakin nya yen Allah teh aya tapi Allah teh goib nya. Atawa misalna anu emang sok rame ku urang diperbincangkeun nya tentang jurig. Nah ya tentang pocong nya tentang kuntilanak ya. Memang orang can pernah nempo langsung tapi orang ngerasa yakin yang eta teh aya ririwa bangsa ririwa teh atau bangsa jurig teh aya nya. Dan orang percaya pocong teh aya, kuntilanak teh aya jeung sajabana atawa ilmu-ilmu sakti teh ilmu-ilmu kanarugan teh aya jeung orang percaya walaupun can pernah nyaksian. Nah secara tidak langsung hal-hal tersebut teh nyaeta lebet kana SKR ngeunaan hal goib. Nah eta anu kadua. Anu katiluna nyaeta SKR ngeunaan alam. Nah nya contohna naon? Aya sato nya aya cuaca, tutuwuhan, tatangkalan jeung sajabana nya. Urang pernah ngadangu aya istilah leuweung larangan nya. Kunaon sih bet aya istilah leuweung larangan? Intina dina kecap leuweung larangan ieu lain memang dilarang teuing lain. Intina mah hayang ngalestarikeun eta leuweung teh atawa eta hutan teh. Nah ku kituna leuweung nya terus sato nya terus cuaca jeung sajabana eta lebet kana sistem kepercayaan rakyat nya. Anu kaopat nyaeta sistem kepercayaan rakyat sejenna anu di luar nu tilu tadi dibahas. Naon contohna? Contohna misalnya ngimpi atawa mimpi. Terus ilapat, terus aya pirasat jeung kila-kila. Nah nya ngimpi. Kadang orang lamun misalnya ngimpi hiji mimpi anu memang dipika inget, kadang orang sok rasa wah ieu teh aya pertanda naon ieu. Nah ya terus atawa kila-kila teh contohna misalnya ya naon aduh panon orang ieu naon gerak kekedutan panon teh jigana orang bakal ceurik. Atawa aduh leungeun teh kekedutan jigana orang bakal menang duit ya atau menang rezeki. Nah eta kila-kila. Jadi hal-hal anu memang di luar 3 poin anu di luhurnya anu SKR sejenna teh nya contohna mimpi nya ilapat nya atau pirasat jeung kila-kila. Nah eta panginten kanggo jenis-jenis sistem kepercayaan rakyat. Oke, kanggo pertemuan ayeuna panginten cukup sampai ieu wae pembahasanna. Insyaallah minggu payun masih ngabahas ngeunaan sistem kepercayaan rakyatnya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.